Para mitra kaumdang, wilujeng tepangdang serang acara matu dongeng enteng pang beberapa Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulan neangan Bapa karya Kileuksa. Dina akhir bagian kadalapan hiji urang sami-sami ngabanu. Harita anggara di saerah Katut Mang Dampa. Tepang serang satara Katut Suhama. Anu mana satara ngahaja neangan di saerah. Pikeun ngabejakeun yen akina nu katelaaki surah teu damang-damang. Kumaha rencana anggara sateras naha anjeunna muli heula kalemur pikeun nepungan aki surah neraskeun perjalanan pikeun neangan ti Baraja. Mangga urang sami-sami Bandungan carios nyambung judulna neangan Bapa karya Kileuksa dina bagian ke-82. Hatur nuhun masih di Mick Vlog Channel. Anggara bimbang ngahareupan eta masalah para mitra sadaya. Dina kaayaan kitu Mang Dampa tuluy nyarita. Oh, nah janten butak-butak ujang deh. Apaan biasa mah encer tuh gampil milarian akal. Sigana kapangaruhan ku wartos nu netelakeun yen aki surat teu damang wales. Saya nama ulah gampil kapangaruhan ujang si nyemut. Hiji satria pantrang ngabijilkeun si mata. Hiji satria pantrang mut. Hiji satria pantrang ngaletak ciruh nu geus bijil. Hartosna teu meunang ngalalaworakeun kana kecap nu geus dikedalkeun. Atuh sajabi ti kitu kedah tiasa mayunkeun kapentingan umum batan kapentingan pribadi. Tah kumargi kitu sanos abot anu kanyunten guru. Sanos sedih ku ayeuna wartos kitu ulah bade leumpeuh Yuni. Ulah janten mamala kana mana tetap sumanget kedah bule. Tetap rencana kedah dijalankeun. Cara nama tak naon bagi dua atuh tugas teh. Sapalih muli heula ngalongok nu teu damang, sapalih neraskeun hanca milarian ki Baraja. Tak kitu usul Mang mah. Anggara jeung Nyi Saera silih reret. Silih tetep tapi can bisa pujil putusan masing-masing keur ngolah heula usul ti Mang Dampa. Sabot kitu pok satar milu nyarita. Daras ka saurang mamang teh saya pisan dah, sadayana kedah kacumponan atuh. Ai cara nama kumaha we lah ngan kedah sadar sadayana. Kedah tiasa nahan perasaan. Sing kiat mayunan cocobi, mangga dibagi dua we atuh, sanu bade mulih sareng sanu bade teras berjuang. Kumaha era? Ceuk anggara kalah nanya ka Nyi Saera. Langkung akang abdi mah sejangi ringan we. Era akang teh asa kahutangan budi ku aki. Upami dina kaayaan lara teu tiasa ngalongok hiji kahandeueul anu hese dipopohokeunana. Tapi sakumaha disaurkeun ku Mang Dampa. Urang keur nanggung dua pasoalan nu sarua beratna. Nah milih mana? Ieu mah tak bingung sabab sarua bogot. Tah kulantaran kitu. Akang jadi bingung nah kudu jalan mana nu disorang. Ngabagi tugas atawa ngalengsekeun hiji-hiji heula. Ceuk anggara tetep can bisa ngagulungkeun pikiran, can wani nyokot putus. Kang Angga upami akang ngaraos bingung dina nyana kaputusan. Kumaha upami kieu abdi wangsul heula nepangan aki. Ari akang sareng Mang Dampa neraskeun milarian Mang Baraja. Tun abdi mah aya Kang Satar nu baris ngapin. Ari satadina make hoyong nepangan aki bili abdi keng hartos Kang nanging sing kiat Kang. Kewajiban akang kedah rengse heula. Mana komo apan aya pakuat pakaitna sareng milarian tuang rama. Atuh sajabi ti kitu kunci guha peteng aya dina leungeun Ki Baraja. Mun Ki Baraja teu kapernah kumaha jantenna. Ya, memang kartos. Ayeuna mah urang ngalahaw-lawai. Akang narima kana putusan erah nu hartina narima kana usul Mang Dampa. Heug akang jeung Mang Dampa maluluh Ki Baraja. Erah mulang heula. Halemurnya nepangan aki keun
ku akang dititipkeun ka sakang Satar sekalian jeung Kajang Suhama cina nyarengan ngaping Nyera. Nangga abdi nampi kana eta putusan. Mugi-mugi sing sami wilujeng, sing aya dina kasalametan sarta salamina ditangtayungan ku Allah nu Maha Welas. Sarerea nyebut amin husunaker. Kang Satar, kitu deui Kajang Suhama ke kitu tah putusanana muga-muga aya dina kalancaran sarta sing aya dina kasalametan. Ngan akang seja amanat omat ulah rek lalawora aping terus Nyera sing dugi ka payuneun eyangna dina kaayan salamet. Getihna satetes, buukna salamer, ambekanana sadami, abdi mercantengkeun ka akang. Ti luhur sausa pramut dihanap saibas dampa. Tah kitu Kang Satar. Angara sasahat ka Satar anu baris ngaping ngajaring Nyera. Akang nampi yang mangga bade diestokeun pisan. Nuhun ari kitu mah. Daerah kitu aya namanya kade ulah lali dugikeun salam akang kanggo Aki. Mang akang pileuyan. Gap duanana sasalaman heula. Radalila bari silih pelong renghap narik napas jero. Geus kitu silih ikhlaskeun sabab kapaksa kudu paturai. Kitu deui Satar jeung Suhama sasalaman heula jeung Anggara katut Mang Dampa. Bari teu poho silih duakeun. Geus kitu Nyi Saerah ngamimitian nayunkeun lengkah sejamulang heula ka lemur Akina. Assalamualaikum, pokna bari tarinakda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temal Anggara jeung Mang Dampa meh bareng. Berani Saerah miang dituturkeun ku Satar jeung Suhama. Beuki lila beuki jauh dijajabkeun ku paneuteub Anggara, ditetep nepi ka ngilesna dina pengkola. Renghap Anggara narik napas jero luk tungkul breh kaayan di Ima Aki Sura kacipta. Kagamar tinuy tepung jeung Nyi Saerah nepi ka danget harita. Asa cikeneh pisan, padahal geus leuwih ti sataun. Jang sing kiat jang, keun ulah alit mana jang. Beli ngaganggu kana perjuangan nu abot. Mang moal alang kumapalang sejabela tumutur kasalira. Dugi katungtung nyawa Mang. Cek Mang Dampa. Ngababaraha teh Anggara nu memang keur meujeuna kabeur. Ras inget kanu teu damang sok sieun teu Mang teu panggih deui. Anggara cengkat panon memang rada layu tapi henteu ari nepi ka medal Cimatang. Wat kenehan perasaan, renghap narik napas jero cara tadi pok nyarita. Mang Dampa perjuangan urang beki berat. Tak kisap kumaha ceuk omongan Mang kuring moal mentingkeun Hatur diri nuhun pribadi. masih di Mick Vlog Channel. Tapi rek ngaheulakeun kepentingan umum. Buah peteng kudu buru diburak bari, hiburan ieu kudu buru-buru ditumpes. Mun henteu kahirupan masyarakat padesaan bakat terus digoda jeung digerejud ku manehna. Tah leres kitu jang. Eta teh jempol ngaranna iwah. Urang tulikeun lalampahan sesuganan Ki Baraja enggal katurungan. Mangga Mang. Hate ager pake kadan bule deui. Mega menung sirna katebak ku tarik angin. Sumanget berjuang ngagedur deui henteu unggut kalinduan teu gedagangina. Peraduanana miang nuluykeun perlampahan ngajugjug ka guha peteng bari maluruh Ki Baraja. Lantaran Anggara jeung Mang Dampa teh kacida butuhna ku jasa Ki Baraja. Sabab Ki Baraja nu nyaho kana kunci Rusia guha peteng. Jeung deui para mitra. Ki Baraja geus loba ngorbankeun tanaga katut pikiran. Pikeun perjuangan Anggara asa teu merenah. Mun diantep karepna bisi pinangih jeung kacilakaan nu matak perlu diteangan da geus teu asa jeung jiga asa kakolot sorangan. Hag urang tuna kahareup baris kasampeur deui. Urang teu dihaneulun sieum urang tuna dihanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun. Urang papai hiji-hiji urang nuturkeun perlampahan Nyi Saerah nu kebatna jugjug ka lemur Aki Sura. Nu aya di hiji pasir,
Harita lumampah di barengan ku Satar di aping ku Suhama. Sajungna ninggalkeun Anggara gawena ngaharulang weji. Jika nu teu aya piomongkeun. Satar harita teh para mitra. Jeung Suhama teu wani miheula nyarita sok sieun Nyi Saerah bendu. Ari Nyi Saerah lain teu inget yen aya nu marengan ngan hatena keur baluang. Inget bae ka akina. Sok sieun teu kaburu bisi nyampak karo haroong kadijenatna. Beuki kapikir, beuki sedih, beuki dirasa tambahna langsa. Utamana mah inget ka indung bapa nu geus taya di kieuna. Ari ayeuna akina kalah ka geus aya beja kitu, puguh asa nu ngelis taya batu. Angin leutik ngahilibir. Nebak kadadang daunan aroyag pating korosak. Bat sadanu pating aringhak milu nalangsa ka Nyi Saerah. Manuk piit ngabangik manintin milu sedih. Saeran milu nalangsa, kadansa milu midangdam. Ungkut-ungkut milu bingung. Pokona mah sa kabeh para mitra eusi dunya kawas nu bela sungkawa ka Nyi Saerah. Kitu karasana ku Nyi Erah tina awahing ku sedih hati. Nalangsa jiwa ari ras ku nasib diri. Lain sedih ditilar maut, lain hoream ditilar dunya ajal. Ngan eta we asa ku harian. Can bisa mulang tarima, can bisa nyugemakeun kalah geus tapi kana mangsana. Tina awahing ku banget mikiran sedih lila-lila tanaga teh ngurangan. Poho kana kamampuhan diri pribadi. Ilang kepercayaan kana awak sorangan padahal maka kuatan Nyi Saerah. Ngaluwihan kekuatan Satar jiwa lalaki. Tapi kulantaran keur sedih kingkin lat poho kawas nu atah didikan. Akina betega ningalkeun kitu pokna kawas nu teu sadar. Da ceuk pikiranana akina teh geus taya di kieuna padahal macan puguh karek gering wunggul. Satar jeung Suhama harita teh para mitra kaget reuah sok sieun Nyi Erah kumaha ondam. Reg duanana eureun da Nyi Saerah ge ngarandeg bari ngarempoy. Bangun ripuh brek diuk satengah mebeutkeun maneh. Oh Nyai sing emut Nah bet sapertos nu nalangsa pisan. Ulah kitu awon apan hidup teh pugo putu hiji jago. Nu kiat lahirna kiat batina ceuk Satar. Manehna ge hatena mangahlas betras ka diri sorangan. Nu geus teu puguh itu ieu koloting aya teuing eueuh da geus heubeut tarakapang. Bohong Nyai na bet kalolon-dalon ngemutan naon atuh. Suhama milu nyarita. Manehna milu hariwang sok sieun Nyi Saerah kamalinaan. Kabawa ku rasa jiwa nu nalangsa palid ku kasedih hati. Barang ngadenge nu ngaromong Nyi Saerah curingha. Uing ngusap beungeut bari istighfar. Barang beunta panon cahayaan deui renghap narik napas panjang pok ngomong semu darida. Kang Satar, kumaha kaayaan aki basa dikantun ku akang. Nyai ulah sedih-sedih teuing sing kiat we nahan perasaan. Sing emut kana Purwadaksina, sing pageuh nyepeng amanat ti tuang eyang. Apa Nyai teh janten panyalindungan akang, janten gunung panangeuran akang, pira aku bade kawon ku sakitu. Ulah salempang da kaayaan tuang eyang mah teu mata kaliwang. Buktosna waktos amanat ka akang sasauran bentes kene. Sorot soca seukeut kene nya sote buru-buru disusulan dumeh we kitu kapalaina palai tepang sareng Nyai saurna teh. Oh teh minta acan pupusnya. Teu acan pupus masih kene hageung harapan. Dairaha akang nyanggeun pupus. Teu rumaos akang mah. Satar nyerengeh seuri. Nyi Saerah ngarahuh narik napas panjang. Rada lila jempe geus kitu pok deui nyarita. Tetela kuring teh palid ku kerasa sedih. Babarila ku kasusah.
Panjana kita geus pupus na atuh. Pikiran kuring jadi kieu Kang. Nyi Sairah bangun hanyelu. Pat kamalinaan teh ngalamun nepi ka asanya yen akina geus tilar dunya. Nyai singkiat iman. Pan kumaha saur tuang hayang. Hirup sareng huripna manusia aya dina kakawasaan Gusti Allah. Urang mah teu ngamilih kana diri, teu mibana kana raga, bagja cilaka aya dina dampal panangan Allah. Ari hirup dudunya apaan sifatna teh fana, kena ku ruksak, kena ku beak mangsa. Dabongan aya awalna geus tantu aya akhirna. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atuh saja bati kitu maot teh apaan hak. Bandana manusia nutangtos bakal kealaman kusing sabay. Sing emut para nabi, para rasul nu diasih ku Allah teu aya nu hirup saumur-umur. Nanging tetep keuna ku ajal. Jongkok jeung maot katitih ku pati da geus kitu jangjina. Apaan geuning kukulitan ge hirup katungkul ku pati paeh teu nyaho di mangsa kitu tah Nyai. Pira ku nyanyi lali deui. Apan saur aki ge kitu. Kullu nafsin daikatul maut. Moal aya nu bisa nyegah kana takdir ti Allah. Sanggem paribasa oge takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disingdar papasten Gusti Yang Widi. Satar panjang lebar para mitra sumarita. Terus ngahuleng geus kitu nyarita deui. Tah kumargi kitu. Naon ujantan emutan Nyai? Apaan sadayana parantos jelas, malih mah memeh ka kuping ku akang katerangan eta tetos kakeupel ku Nyai. Maot sanes kajantenan luar biasa, sanes hiji kajantenan anu kedah dipikasi. Margi eta mah soal wajar kersani Allah sarta geus pasti kana kituna. Atuh saja beuna ti kitu apan maot teh lawang nu kedah disorang ku sakumna umat Allah kanggo pindah alam. Di alam dunia ke alam barja, ngantosan urang nu kumelenang keneh di alam dunia. Pikeun sasarengan miang ke alam akhirat jaga, di mana kiamat parantos dugi kana mangsana. Tapan kitu saur aki oge, tapi nah Nyai bet bangun anu sedih sking teuing. Sing emut, sing kiat, sing sadar kana kaayaan. Pa Nyai teh tutulkeuneun akang, Nyai teh gaganti aki guru akang. Satar panjang lebar ngalalemu hati Nyi Sairah. Ngelingan nyadarkeun mulangkeun deui ilmu Nyi Sairah nu sanyana. Barang ngadenge katerangan kitu Nyi Sairah bet era ku sorangan. Nya karasa pisan manehna leuwih ti heula nampa ajaran sarupa kitu. Malah ku simapagahan kasatar yen kudu kitu hirup teh. Tapi dina seuh-seuhanana Nyi Sairah sorangan bet alin ku perasaan sorangan, kalah ngagegulu ngerasa hate dibarengan ku pamikiran nu asa. Bet poho yen boga manehna teh boga utek kudu digunakeun. Harita Nyi Sairah tuluy nyarita, Kang Satar, nya bener pisan horeng kuring teh lemah. Eleh keneh ku perasaan nuhun Kang Satar nuhun pisan. Ayeuna kuring sadar yen manusia teh teu boga naon-naon. Hirup kagungan Allah, maot ge kagungan Allah. Usik aya nu ngusikeun, obah aya nu ngobahkeun. Beurang jeung peuting teu leupas tina kakawasaan Allah. Hampura Kang Satar kuring geus kabawa ku sakaba-kaba. Bet eleh ku panggoda setan. Yu ayeuna mah urang nuluykeun lalampahan. Sangkan buru-buru tepi ka aki. Jung Nyi Sairah cengkat ayeuna mah jiwana teteg deui. Nyi Sairah nu sanyana geus datang deui pangaruh setan leungit rasa sedih ge leungit. Mah Nyai akang ngiringan we. Temal satar hatena bungah sabab geus hasil mengkolkeun deui pikiran Nyi Sairah. Kana jalan nu saestu nu memang kadinya kuduna. Tuh para mitra jantan laras. Harita para wargi sadaya beral ini tiluan. Nuluykeun perlampahanan.
Ayeuna mah para wargi sikap Nyi Saira beda pisan. Nu talina alum lir badra erawan bulan katutupan mega hideung. Tapi ayeuna mega ilang kasabet ku angin top. Ibu cahaya saja ti hurung ngempur nyaangan buana. Jauh tina cupat pikir angang tina sungkan jeung hoream. Atuh bari leumpang teh galecok ngobrol. Sagala dicaritakeun, sakapeung nanya kaayaan di lembur Akina. Sakapeung nanyakeun kaayaan di lembur Ciboros, Betwaas Tepung jeung Suhama. Ras ingat kana kejadian di Ciboros anu sakitu ikareuwaseunana. Ari dibarengan ku ngobrol mah teu karasa sababaraha lembur geus kaliwatan. Panon poe geus ngulon malah geus meh antel kana mun-munan gunung. Blus panon poe surup kung silila kaayaan roba asa baluweng haleumheum. Manuk recet disarada tongeret treang patemalan. Berkawas anu ngajung jurung nitah buru-buru mulang. Brai cahaya layung hibar rupana koneng umyang pikalucueun. Gunung-gunung kakayon jeung sakur anu kahibaran ku cahaya layung. Betrobah rupa malih warni koneng umyang lir emas sinangri. Poekeun urang teh Kang di mananya? Aya cai urang teh kudu salat magrib heula pan, cek Nyi Saira. Tur di payun aya walungan seueur batu nu galede tur lempar. Raos jamur salat dira. Si Satar manehna apal kana wewengkon eta. Da bare toba sakeur ngagarong keneh sok rajeun ngalantok kadinya. Yu atuh, rada gancangan leumpangna bisi akhir manten. Sarerea leumpang gancang semurusu. Lengkah panjang napas ngahegak. Kesa ngucur maseuhan awak pikeun Nyi Saira jeung Satar mah teu matak berat. Dagis asak latihan. Orokaya Suhama ripu. Tetuman leumpang jika kitu jaba geus capek balas leumpang basa neangan Nyi Saira. Dapi mah capek Kang ye suku meni pegel. Cek Suhama bari muringis. Cecekolan asa nganteng heuras para mitra. Wayana jang da sakedik deui dugi ka walungan teh. Satar ngupahan manehna ngarti. Suhama beda jeung Nyi Saira sabab lain ahli, kurang ilmu atah latihan. Tapi najan bari jeung ripuh oge akhir nama anyog kanu dijugjug. Regeureun di eta walungan sarerea ngadon reureus sakedeun. Nuhurkeun kesang geus kitu abdas usuk naker. Prak sarolat magrib, Nyi Saira leuwih husu malareng sasolat teh wiridan heula. Naneda kanu maha kawasa sangkan Akina aya dina panang kayuana Allah sarta dipaparin sehat walafiat. Teu karasa cahaya layung pareum tongeret cempe ganti naga angreang dipiring ku sora jangkri. Dialokan ku sora lono. Sakapeung sora Korea kawas anu aral. Sora bueuk mawa keung lalai pating kalayang kalong pating gaya bag di Jomantara. Para mitra kaumda. Ulian Nyi Saira tengkat tuluy tangga reh bentang geus baranang. Langit kulawu jangjang peuting geus meber tatangkalan teu pati awas cara beurang. Gunung-gunung ukur ngelemeng pating puyudun halimun geus mimiti turun nuruban gunung. Kang Satar, Kang Suhama wayahna capek ge nya. Urang ulah eureun urang terus leumpang we. Sabab ade hayang buru-buru tepi kanu dituju. Mangga Nyai da maksadakan ge kitu nangis supados langkung caket. Ulah mah jalan desa urang nerobos motong kompas we. Cawes angang atuh ngasruk sakedik we. Cek Satar. Wah nyasaban penting poe. Kakang tanggal waler moal nyasab. Mah atuh ari kitu mah. Berarti luan laleumpang deui. Gaang jeung cangkrik rea tetep reang di sarada. Malah sakapeung sok kadenge sora cihcir jeung simeut gadung. Sakapeung kadenge sora anjing nu babaung. Tilu jalma lumampah teu nolih kana kacape. Kabawakeun ku Nyi Saira nu geus hayang buru-buru tepi kanu dijugjug.
Akhirna jog ka jalan molecer reg Nyi Sairah eureun heula malih ka Suhama. Kang Suhama itu jalan ke Ciboros teh sanes? Laras Nyai itu berasal ke Ciboros nanging tapi kene di dieu mah malangkungan 2 desa deui temal Suhama. Dupi maksud akang kumaha ayeuna bade ngiring ka abdi atanapi bade mulih heula ka bumi? Akang hoyong tepang sareng tuang eyang upami kawidian mah bade ngiring we. Moal teu diidinan abdi mah bingah we nu aya. Uker sangiring mah regreg abdi nanging kumaha Ariati. Cek Nyi Sairah maneh inget ka Adi Suhama. Nutang tudi mahna teh batur. Sawios da aya Mang Ulis ulah atuh saja biti Hatur kitu nuhun di mana di Mick Vlog karangan Channel. kulikeun apaan. Oh. Nya nuhun atuh ari kitu mah yuk urang teraskeun. Mangga Nyai. Berala lempang jalan nu di soran rada datar ayeuna mah. Da masih keneh mapai jalan desa ngan engke di pasir buleud. Sartar boga niat rek motong jalan. Rek nanya ka tongong pasir moal mapai jalan nu meuritan pasir. Jauh teuing pungka pengkolna. Tadi dieu mancatna Nyai. Ulah hariwang lah remet sote di dieu da tongongna marata. Bon bako sareng kebon kentang cek satar ngamimitian ngajak motong kompas. Kalacat moat mancat kana gawir gorobas kukurusutan nyumbala. Suhama rada ripuh jaba poek jeung barala deui. Tapi era ku jiwa lalaki maksakeun lempang nuturkeun Nyi Sairah. Ari satar pandeuri minangka bebenteng bisi aya naon-naon ti tukang. Harita para mitra Suhama dilatih sina bisa lempang dinu kitu. Ngarah tuman jeung tabah pangalaman itung-itung latihan. Aduh, uyuhan bangsat jeung garongnya. Lempang peuting bari diudag-udag musuh. Jabari duku barang menang maling. Cek Suhama ngobrol bari ngabeberaha teh. Hehehe. Kutuman mah biasa jang, teu ngarasa berat. Akang menyanyahoanan kawas geus ngalaman we. Pira aku tuh percaya kana omongan akang. Pan akang teh ruruntuk garong pangsiunan bega. Tak taroseun ka si Nyai. Cek satar bari nunjuk ka Nyi Sairah. Nah leres kitu Nyai. Leres kan eta teh pangsiunan bangsa. Nyi Sairah setengah banyon. Oh paingan atuh ari kitu mah. Percanten atuh loh. Mun ayeuna tepung merenjeng bangsat kumahanya cek Suhama bet ka mana bae ngalamunna teh. Ujang masuk suaban kitu sagala-gala teh. Karek cacap omongan satar kurubas kadenge nu ngagurubas ti lebak. Kaso jeung euri harita teh para mitra. Oyag kawas didupak dirumpak bagong. Puguh nitulan nu tiluan ngarenyag. Reg harita eureun Nyi Sairah taki-taki satar ngadepong bari waspada ari Suhama rada kasima. Sajongjongan mah jempe saurang eta aya nu nyarita. Ditongoh kadenge sora bueuk ti landeuh aya nu ngagorobas. Sadana teh beuki deukeut kanu tiluan. Kang Satara, Kang Suhama nyumput heula. Nyi Sairah ngaharewos marentah kanu duaan. Tayap satar kanu bala Suhama nuturkeun pandeuri. Kitu deui Nyi Sairah nyumput teh jauh ti nu duaan. Cempe deui panon rancingeus nyidikeun bisi aya itu jeung ieu. Para mitra kaum dangu. Harita para wargi sadaya heureut sawatara waktu. Gorobas aya dinu ngagorobas curingkang aya 2 kalangkang ngaliwatan ka hareupeun nu keur nyumput. Sidik manusia mawa gemolan atuh Nyi Sairah mending ngarenyag. Sakedapan bingung naha naon nu kudu dipilampah naha antep atawa pegat. Akhirna red ka satar pok ngaharewos. Sidik bangsat kumaha ayeuna Kang Satar? Teu langkung Nyai akang mah sejam ngiringan we. Udah gelakang sugan babari. Pangga jung satar nangtung red kakidul breh nenyo nu keur ngingkig meninga gedi. Silik pisan malawa gemolan. Satar apal ye nu kitu pandena teh bangsat nu tas ngebabadog rarampong.
Kurang ajar tewak siya ku aima. Cek satar bari jeung luncat meningan sakilat maksud narek menggatan duaan. Koloblas cered menggatan pijalaneun puguh we duaan meningan jengho. Barang jeung ngarengkog munur satapak panon mencerong ka satar. Nu ngajega bari nulak cangkeng. Bagaya kisila rek kamana ani kate? Mau naon eta nu dibuntel? Cing sok jawab. Cek satar bari moreleng karuduaan. Panon bolotot bangun galak. Tapi bangsat nu dua teu nemalan ukur silih reret sakeudeung. Nu satuluy nubruk ka satar make jurus badak kiheak. Padrek ngapadug satar was manehna ngakila ka kenca. Oroh kaya nu saurang deui ngacejek kana bitis cengkang blak satar nangkarak untung. Waduh, gelo sia. Satar kukurutus korejat hudang tapi musuh geus kabur. Ukur katenyo kolerpatna sakeudeung. Wah, kabur nyai, satar laporan. Keun bae ari kabur maulah diudag. Sabab urang teu boga waktu keur ngudag tapi akang teu kuna naon. Henteu ukur ieu we bitis rada nyeri bari nu diusapan. Ieu atuh lempang deui. Mangga. Berala lempang deui. Satar rada gregeteun mun meunang widi tinyi saerah matangtung udag bangsat. Tapi ras inget ka Aki Sura nu tangtung ngarep-ngarep ka manehna jeung ka incuna. Kebat nu lumampah dijajapkeun ku angin peuting dipilih ku sora jangkrik. Dibarengan ku sora gaang disaksian ku bentang nu baranang di langit. Gancangna carita wanci jana leutik. Satara jeung Nyi Saerah katut Suhama geus nanya ka hiji pasir. Nu diponcrota aya saung kiduleunana aya imah mencal nyaeta pisan imah Aki Sura. Suhama geus rarampeolan bakat ku cape meh-mehan ngudupruk bakat ku ripuk. Tapi maksakeun leumpang daerah ku Nyi Saerah bisi magarkeun lalaki epes meer, ceehan taya tanaga mung hanjakal waktosna kapujeng seep. Kumaha tu para mitra asli Aki Sura teh nah masih kena jumeneng atau naping teh? Enggak, urang ngantosan anjing.